Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Kumaha? Sehat sadayana? Mugia sadaya aya dina kaayaan sehat wal afiat. Alhamdulillah dina tugas basa Sunda minggu kamari atos sarae atos lancar maca paguna mana. Dinten ayeuna dina pangajaran basa Sunda urang bade diajar ngeunaan ngalarapkeun kecap kana kalimah. Naon eta ngalarapkeun kecap kana kalimah? Nah, ngalarapkeun teh kalau bahasa Indonesianya itu menerapkan. Kecap itu kata, kana untuk atau dalam, kalimah itu kalimat. Jadi, ngalarapkeun kecap kana kalimah nyaeta membuat atau menerapkan kalimat dari sebuah kata. Jadi, hidup ngadamel dina hiji kata nu disajikeun. Contona kieu. Nu hiji tambarakan atawa sagala di dahar. Rangga teh sok tambarakan, rangga teh sok disagala di dahar. Nu kadua dituruban atau ditupan. Nyimpen dahareun kudu dituruban bisi kulaleur, nyimpen dahareun kudu ditutupan bisi kulaleur. Ieu aya pancen atawa tugas di nomor hiji nepi ka nomor 5. Aya kecap apik, berseka, odoh, kokocok, dikumbah. Ditulis dina buku tulis bahasa Sunda. Atos kitu engke dipoto kirim ke nomor WA na Bu Agni. Tong hilap di bukuna tulis nami sareng kelasna nya. Hatur nuhun. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun mun sakitu. Kade tong hilap di bumi kedah seueur macanya. Hatur nuhun panginten sakitu Bu Agni dugikeun. Punten samudaya kalapatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia urang patepang deui dina panggun payun.